Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui dina pangajaran basa Sunda. Ayeuna urang bakal mendar ngeunaan undak usuk basa Sunda. Hayu urang kawitan wae. Dina pangajaran basa Sunda, aya nu dimaksud tata krama, nyaeta undak usuk basa. Dina undak usuk basa, urang bakal mikawanoh ragam basa loma, basa lemes keur sorangan, sarta basa lemes keur kabatur. Sangkan leuwih jentre, dina ieu tabel aya conto undak usuk basa Sunda. Hayu urang tinggal. Aya basa loma, aya basa lemes keur sorangan, jeung basa lemes keur kabatur. Conto nomor hiji, basa lomana nyaeta indit, basa lemes keur kasorangan nyaeta mios, basa lemes kanggo kabatur nyaeta angkat, jeung saterusna. Conto anu sanesna. Conto kahiji, abdi nembe wangsul di sakola. Conto kadua, pun bapa nembe mulih di kantor. Salajengna, urang diajar ngeunaan kecapun jeung tuang. Ngalarapkeun kecapun jeung tuang. Kecapun ngandung harti anu kuring upama urang ngagunakeun ragam basa hormat. Salian ti eta, kecapun oge gunana pikeun ngalemeskeun istilah dina ragam basa hormat. Tah, ari kecap tuang mah ngandung harti anu anjeun kabalikan tina kecapun. Ayeuna urang tinggal tabel kecapun jeung tuang. Conto anu kahiji, basa lomana nyaeta indung. Keur sorangan nyaeta pun biang. Keur kabatur nyaeta tuang ibu. Tah, upama dilarapkeun dina kalimah, contona sapertos kieu. Anu kahiji, pun bapa teu acan mulih ti kantor. Tah, pun bapa teh hartina bapa kuring. Conto anu kadua, dupi tuang rama aya di bumi. Tah, tuang rama teh hartina bapa anjeun. Tah, kitu pedaran ngeunaan tata krama undak usuk basa Sunda teh. Wilujeng tepang deui dina pangajaran salajengna nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.